Urang teras kini para mitra dongeng nujudunan yang Bapak karangan Kiliksa. Sadinten 2 kali upload para mitra mangja ngaturkeun nuhun, enjing tabu dalapan bunyi tabu dalapan. Atuh sabada mangja namatkeun bagian ke-70. Ayeuna cenah admin sareng kru bade nyangakeun bagian ke-70 hiji. Atuh para mitra sadaya ieu para wargi anu ieu para mitra teh acan waya subscribe ditoe subscribe-na. Nu teh acan para mitra ditoe subscribe-na. Sareng loncengna atur nuhun. Mang Jeng aturkeun nuhun ngaros bingah atuh channel para mitra subscribe-na anu memang makin dia makin tambah atur nuhun. Mang Jeng aturkeun nuhun mugi-mugi dongeng-dongeng di Mang Jeng official tiasa katampi kalian kabingahan neangan Bapak karangan Kiliksa dina bagian ke-70 hiji urang teraskeun deui Mang Jaya sapara kanca di Mang Jaya official ngaturkeun nuhun mugi-mugi urang salamina dina ginanjar kawilujengan. Mangga nyangakeun neangan Bapak karangan Kiliksa dina bagian ke-70 hiji wilujengan mugi. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda. Carios nyambung judulna neangan Bapa karya Kiliksa nincak bagian ke-70 hiji. Kumaha lalampahan wirja saterasna. Anjeunna nuju nalungtik tilu jelma atanapi hiji pamuda nu ngaran Anggara, hiji istri nu ngaran Nyi Saerah sareng Mang Dampa. Mangga wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, Nyi Mojang nu ngaran Irah ngahuleng miraga meneng. Beuki sieun beuki teu ngarti kana maksudna si Wirja, omonganna teu matak kaharti sarta sikepna nu matak pikahariwangeun. Eta Mojang luak lieu rek ngagero menta tulung teu wani sok sieun nambah picilakaeun. Akhirna ukur bisa carinakdak Umar Cipanon bari jeung hatena keueung. Ngan untung jol hiji lalaki teu ngurus punten-punten para mitra, teu ngurus punten-punten gek we diuk dina bangku. Kop kana goreng pisang am dihuapkeun geus kitu menta cai kopi bari ngosom. Nyi Mojang atoheun asa aya nu nulungan gentak ninyuh ci kopi sor dibikeun ka eta jajaka. Kang Osan, ulah waka ka mana-mananya baturan abdi. Nyi Mojang harewos hayang dibaturan da sieun ku si Wirja. Beres lah. Daek maturan nu gelis mah atuh najan sapoe jeput ge. Pokona mah asa ngarti we. Ki Osan anu geus loma jeung Nyi Irah teh para wargi. Teu asa-asa ngomongna teu kanya teu nyahoeun yen di dinya keur reumeujeunna harengheng. Lantaran Nyi Irah sieuneun ku si Wirja jeung na deui Ki Osan teu nyahoeun kumaha sikep Wirja ka Nyi Irah. Harita si Wirja mundeli keur ngadahar uras jeung eureun heula. Mata bolotot mureleng ka Osan nu keur cacamuilan ngadaharan goreng pisang. Pok Wirja nanya rada nyentak. Budak bau keneh cikur ngomong naon maneh? Ngomong Sunda narek naon kitu? Si Osan ngajawab sangeunahna. Malah bari ngareret semunga hina ka Wirja. Aing ge ngarti sia ngomong ku basa Sunda deuleu. Nah atuh make nanyakeun. Ai ngaleleceh ka aing sia. Aing mah nanyakeun oge nu diomongkeun ku sia naon bieu? Naon? Eta kadengen teu? Osan malik nanya. Kadengen deuleu ngan teu jelas. Oh, kitu eta malah. Belewak Osan ngahuapkeun deui goreng pisang. Si Wirja amekop kana goreng pisang sarawuk koceng kang tet kana sungut Osan. Dijejelkeun aya 5na pungkuh Osan teh meuni burial bunceli. Sungut samutut teu bisa ngomong leungeun roroesan. Kop tasing bentet. Bisi kurang tambahan ku ieu. Cek si Wirja kop kana peuyeum sabungkus dibuka bungkusna. Plok kana beungeut si Osan. Nampuyak mopokan pipi jeung irung. Ngan panon we tembong teh bubun celikan. Jempe geuning dicocokan mah. Kop sing wareg cek Wirja gek diuk deui sila tutug tumaninah naker. Palenyun udud bari nenyokeun si Osan pakupis miceunan peuyeum tina beungeut. Terus ngabudalkeun pisang tina sungut geus longsong. Pok ngomong bari tutunyuk. Dasar lah sia kolot ku maneh teu gablegen cedo sia. Piraku kanu ngora kitu patua?
Kudu kolot memere contoh nu hade lain bet mapatahan teu bener turaka sia culangung calutak kawalat sia siapa sia kuing kaluhur montong sirungan kana pontong akaran deuleu nuhun euy aing mah sangeuk mun kudu akaran jeung sirungan dasar budak belat sia nah nyapa teh bet kitu euy si Wirja kalah ngegak-gak seuri si Osan ngahuleng tarang kerung geus kitu pok ngomong deui. Kokolot begog. Disapa kitu matak cilaka seumur-umur sia. Tapi maneh kalah nganuhunkeun disapa teh. Sanu dek sirungan ka luhur. Sanu suka akaran ka handap. Mun aing sirungan ka luhur meureun jujul jeung raridu. Moal bisa ungah ka imah da raridu ku sirung. Oge mun akaran ka handap geus kacipta pisang saraeunana. Meureun diuk moal bisa cengkat deui da pageuh ku akar. Hari tadi maneh nyapa ka kami, kaluhur urang sirungan kahandap ulah akaran. Nuhun we euy nuhun. Da mung sirungan mah aing ge. Teu hayang akaran mah. Wirja lelengakan seuri kawas nu bungah naker. Si Osan garo-garo gergeteun garo-garo teu ateul bakat ku jengkel. Geus kitu kop kana cikopi ajangna teu diinum sabur dialurkeun kana beungeut Wirja. Puguh Wirja teh ambekeun pisan. Haram jados ya. Hayang digila sia ku aing. Awas ku aing mah digesak nepi ka jadi daki rasakeun setan. Wirja ambek beakar. Kojengka ngadeuketan ka si Osan. Tapi memeh tepi si Osan rikat luncat ngarengkenek masang kuda-kuda. Maksudna marek ngajajal pangabisa Wirja. Setan alas. Can bau jeung aing nya. Sok geura mentas sia. Dikira aing rek sieun maju sia babenjit burung. Wirja ambek-ambekan bari nyampeurkeun ka si Osan. Tong lebah huntu, nu maju we wani mah. Ye incu aki nasir ye. Jago lembur dahu. Sok eueuh deui di lembur cidahu mah aing lah. Geus moyan aki dewek mah, geus loba ngadahar uyah deuleu. Aing go ngadahar uyah maksana urang mitra geus legok tapak genteng kade. Ieu terjemahan tidak banyak makan garam. Bari bahasa Sunda biasana teu aya istilah geus ngadahar uyah. Tapi geus legok tapak genteng kade. Ceuk Osan gede keneh ari wawanen mah da can wawuheun ka Wirja. Wah, setan sia. Moyan-moyan we dipake agul, aing mah geus mentrang deuleu. Liwat ti moyan rasakeun monyet sia. Jeleng Wirja luncat. Meningan sakore pateu katempo ku teu ku panon Osan. Nyaho-nyaho geus aya hareupeun sarta peureub ngahiung bangbaraan rek ngagedor kana gado. Si Osan reuwas manehna ngagiwar tapi telat teuing. Sabab beureub leuwih cepet datangna cebet peureub nyayang kana puhu ceuli. Bangkieung si Osan ngabangkieung. Sirah asa ngubeng tetenyoan ngadak-ngadak ranyai kararoneng. Aduh. Ki, ya incu tulungan ki. Cek si Osan tuluy maksakeun nangtung ajeng. Malah masang kuda-kuda tapi can ge naon-naon geus aya di nu ngalepat kana tarang. Cedak, lengak, bru si Osan rubuh. Bujur ti teuneut kana taneuh nyengir bari aduh-aduhan. Aduh, gelo sia gelo. Si Osan nangtung deui. Tapi damka suku Wirja nu jebragan sakilat ngajejek puhu leungeun. Cengkang blak nang karak bengkang. Geus teu bisa hudang deui tuluy ngalempreh ngararasakeun ka nyeri bari aduh-aduhan. Cakakak si Wirja seuri tuluy noker si Osan bari nyarita. Mana incu aki nasir teh euy? Ngan sakitu getakna. Dasar cucunguk batu sia. Kalah ka bacot we nu gede. Lewas ningalkeun harita teh bus ka warung diuk dina urut tadi, regot nginum cikopi geus kitu mureleng ka Nyi Irah. Nu tita tadi colohok bengong puguh we di pelong kitu teh beuki reuwas sok sieun kumaha onam. Nyai, ieu urang ini ting Bapak. Geus teu kudu dagang lah, teu kudu usaha, di Bapak mah sagala loba moal aya kekurangan. Nyi Irah teu nemalan kalah unur-unuran beungeutna sepa. Jajantung ratug tu uro nyorojod sieun jeung keueung. Ngan aneh ngagero menta tulung kalah ngadeg-deg ti koro asa mengpetan. Si Wirja tu ngomong deui bus ka jero ngadeukeut Nyi Irah. Kak pigeulangna dicekel tuluy dituyun dibawa kaluar ti warung. Nyi Irah merod mung milu tapi tuluy digusur. Bari pok Wirja ngomong, mun hayang keneh nenyo panon poe isu kudu nurut ka Bapak. Mun nolak ayeuna paragat nyawa Nyai. Nyi Irah teterjelan hayang leupas, tapi leungeun dicekel ku Wirja. Meni ngonci teu beunang di kitu kieu tungtungna Nyi Irah nekad krewek ngegel. Meni tipe pereket bakat ku hayang puas.
Tapi Wirja kalah ngagak-gak seri teu karasaeun digegel ti teh para mitra. Salah atuh nyai ngegeleungeun mah. Salah gede, tah ka dieu nu merenah ye. Pokna bari noel pipi. Nyi Irah para wargi sadaya beak kasabaranana gero ngagorowok menta tulung. Nya puguh we atuh urang lamur Cidahu pating rarenyag. Reuwas ngadengen nu menta tulung. Tekung silila burudul harita teh para wargi jalma-jalma Rabu daratang ka warung Nyi Irah. Maksudna marek nulungan. Tapi samemeh barisa bertindak, si Wirja meningan sakilat ngajewang cangkeng Nyi Irah, poreat dipanggul kawas manggul sulu, pelecet lumpat kaki dulkeun. Hoi, lumpat kaki dul, oi, udag. Jalma pating jorowok lalumpat pating beretek ngudag si Wirja. Lemur Cidahu ngadak-ngadak genjleung jalma pating jorowok bari lumpat. Silih beja anjing pada baturna, yen si Wirja lumpat kaki dul. Bari mawa Nyi Irah nu ngarora burber paheula-heula nu kolot mere komano meni rame matak genjleung. Tapi kawas nu ngudag siluman, si Wirja teu kapanggih lacakna eueuh tapakna. Dina waktungan sakiceup geus ngiles teuing ka mana, sabab lumpat ngagunakeun elmu anu gancang hese dituturkeun ku panon biasa, teu bisa katenyo kolebatna. Tapi nu nulungan teu rentag harepan, teu rentas hareupan tuluy ngasruh ka unggal tempat. Nubuni disungsi guha dipariksa gowok ditempo, nubala diasrah teu sirikna pada ngorehan. Aya euy aya, ceuk hiji sora ti lamping. Mana? Ceuk nu titongoh salah harti. Dewek mana nyakeun aya weuh, ceuk nu ti laneuh, nya ti lamping. Sugan teh ngabejaan aya di dinya, ceuk nu titongoh bangun hanyelu. Akhirna nepi ka wanci pecat sawed nu neangan teu meunang hasil. Si Wirja teu kapanggih tapak-tapakna acan da memang lumpat sasateun napak ukur notol-notolkeun dampal suku. Kitu ge ukur sajorelat sarta sakali luncat aya kana 2 tumbakna hebat memang. Bubuhan murid Ki Juru Simpen jawara kahot ti guha peteng. Para wargi anu mulia, urang lemur dahu beak kapanasaran nu akhirna pating laliud, handapeun tangka caringin ngaharegak bakat ku cape nuhurkeun kesang anu nyorolok masihan awakna. Kulantaran geus cape nareangan salah saurang anu neangan nyarita. Lapur moal beunang deui Nyi Irah teh yeuh. Saha nu maling nanya tadi teh asa kabina-bina teuing euy, ceuk hiji lalaki bangun hanjelu. Sabab teu bisa nulungan ka Nyi Irah, jigana mah lain jalma samanea nu maling teh. Lain jalma atah-atah teh. Lumpatna jika kitu mah sakurang-kurangna ge jawara kahot atuh, temal Pak RT. Ari geus kumaha atuh geus ieu Pak RT? Ceuk hiji jajaka, nya urang baralik we nama urang bejakeun ka bapana. Ye Nyi Irah aya nu ngiwat kitu, ceuk Pak RT. Nah, ada mangsa ki ge milu ngudag tadi teh katenyo ngajorelat kawetan kawas nu diudag-udag. Ceuk jajaka. Oh, jadi geus nyahoeun? Parantos. Oh, nya kumaha atuh nya da ayeuna teh geus kitu jadina. Urang teu bisa ngungkulan kana kasakti nu jahatna. Teu bisa nulungan Nyi Irah. Yu urang balik we tu ayeuna mah. Jung Pak RT nangtung leos indit pangheulana atuh nu sejen ge nuturkeun barali ka lembur dahu. Teu kacatur di jalan Pak RT jeung kanca-kancana tarpi ka lembur ka hareupeun warung Nyi Irah. Kasampak si Osan geus bisa caneluk deui beungeutna sepa pipina bareuh. Rob nu daratang ngariung ka si Osan raong naranyakeun kumaha-kumahana. Pangna aya kajadian kitu si Osan teu buru-buru ngajawab kalah kabareuheudeun. Siga nu kaweur untung Pak RT Surti pok ngomong. Teh batur-batur. Ulah waka ngahujanan ku pertanyaan, kawasna bae jang Osan teh reuwas keneh. Atawa bisa jadi boga ka nyeri nu akibatna teu bisa gancang-gancang nyarita. Ayeuna mah sok pangku kanu ieuh. Sok atuh ubaran kadinya sina teteg heula ngarah bisa ditanya. Balad Pak RT ngagugu regenyeng Osan di pangku kuduaan gek didiukeun dina bangku. Dicekelan ku dulurna nu kaparengan aya di dinya gek atuh harita teh para mitra Pak RT ge diuk nu sejen ngaronom hareupeun warung. Jang Osan, geus inget ayeuna, inget Pak RT lu. Ku harianeun keur sial we isuk teh. Nya isuk-isuk tema Osan bari ngusapan pipi. Urut dicabok ku Wirja. Jaba puhut ceuli nya nyautan tak-tak asa sempal cungcurungan seueul. Nya sing sabar we ujang dan nasib jalma mah kitu.
aya untung aya rugi eta mah naon teh sifat papasangan ujang aya bagja aya cilaka aya mujur aya sial keun sing tawaka dan nasib manusia teh aya nu ngatur manehna ujang kudu nyarita naon atuh nu geus kajadian teh nah anu maling nyirah teh saha atuh Pak RT nanya bari mencerong nu sejen pating rarenghap nungguan jawaban ti Osan. Kieu Pak RT, barabat Osan nyaritakeun pangalamanana yen manehna kungsi nangtang hiji jalma anyar pinanggi. Tadina marasa maneh, sugan teh moal kitu jadina. Barang cacap nyaritakeun kajadian tadi gero aya nu gegeroan, ngageroan anakna, horeng teh Bi Asmi nu kakara di bejaan. Yen anakna aya nu maling jol ka warung gauk ceurik teu sirikna lolongseran. Puguh sarerea kaget ceuk nu ceurik pada ngalelemu hatena pada ngupahan sangkan sabar jeung tawakal. Lila-lila Bi Asmi leler ceurikna ngan ari Cipanon mah juuh keneh jeung eurih-euriheun deui. Tapi kasih simekeun sanggeus rada lila pok nanya ka Pak RT. Pak RT, ka mana atuh anak kuring teh saha nu malingna? Bi kieu tas mari ke Jang Osan nu cilaka disiksa ku eta jalma. Hanya ka Jang Osan teu wabuheun, teu apal kana ngaranna. Da teu kungsi silih tanya ngaran, ujug-ujug silih poyok we jeung silih kakalakeun. Nu akhirna Jang Osan cilaka disiksa ku eta jelema. Kumaha atuh kuring Pak RT, tulungan atuh. Tulungan aduh nyaina bet goreng-goreng teuing milik. Make anu ngalaman di paling deungeun. Haryaneun segeruk Bi Asmi ceurik. Ras ku nasib nu jadi anak bet ngalaman aya nu maling. Pak RT jeung kanca-kancana jadi bingung kumaha atuh nulunganana. Dasar reage teu baroga pangabisa ukur ngandalkeun tanaga anu teu sabaraha. Sararea ge karunyaeun ka Bi Asmi, ka Nyi Irah jeung Osan, tapi naon anu kudu dipilampah da kabisa henteu aya. Bi ayeuna mah sing sabar sing tawakal we lananya. Keun da kuring ge moal cicingeun pasti rek nulungan sabisa-bisa. Malah ayeuna keneh rek lapor ka kudisi sugan aya nu sanggup meunangkeun si Durjana. Nuhun atuh Pak RT, jika atuh geura laporan ka ditu teh angan anak kuring bising kumaha onam. Bi Asmi atoheun pisan ngadenge kitu mah. Atuh satuluyna para wargi sadaya buriak nu tas mudag bangsa teh bubar. Barali ka imahna sewang-sewangan malah Osan dibawa balik ku adina. Dituturkeun ku tatanggana Bi Asmi nutupkeun tingkeban warung da kawer nungguanana. Ari Pak RT harita keneh ge miang ngajugjug imah kulisi desa. Rek laporan yen salah sahiji wargana leungit aya nu mawa kabur, sedengkeun nu sejen mah barali ka imahna. Kacaturkeun para wargi sadaya wirja. Harita ngaberung mabur bari manggul Nyi Irah nu dijugjug hiji tempat nu pernahna di lamping pasir. Jog anyog kanu dijugjug gereg eureun Nyi Irah diecagkeun sina diu kareupeun manehanana. Angin pasir ngadalingding nebak kana beungeut Nyi Irah ngulinkeun buuk anu galing muntang. Pating aroya gririaban ari manuk recet di sarada teu nyahueun yen aya nu keur sedih kingkin. Lara balangsat lantaran dipaksa pirusa dibawa kabur ku si Wirja. Ari nu mawana nyerengeh seuri bungah nenjo Nyi Irah nu sakitu amucuina. Geulis manis lenjang pikabitaeun. Da eta para mitra gambaran Nyi Irah lamun ditilik tigijir lenggik ti tukang lenjang. Buuk galing muntang para mitra atuh cenah keuritan beungeut ngadaun seureuh. Tapi niat Wirja lain rek ngagadabah ngarebut kahormatan. Manehna aya maksud anu mandiri pikeun ngacaukeun kaayaan di lembur Cidahu. Ulah sedih Nyai, ulah nalangsa sing senang jeung gembira. Geus nyaho mah pasti betah moal hayang balik ka lembur. Ke sabar sakedeung deui nya tepi kanu dijugjugnya. Ceuk Wirja bari ngabegeberan dada ku baju nu didiglagkeun. Kuring mah terek dibawa ka mana atuh kuring teh teu sudi. Moal nurut kana kahayang anjeun. Pulangkeun ka lembur Cidahu teu suka. Teu sudi teu hayang ngabula ka manusia jiga jurig. Nah bet ka mana wae nyarita teh. Saha nu jiga jurig teh? Jalma sakieu kasep na make jeung jiga jurig sagala. Kieu-kieu ge payu keneh kaparawan Nyai. Si Wirja kalah lelengakan teu nyeri hate disebutkeun jiga jurig. Atuh beuki sedih hate Nyi Irah Cipanon juuh. Bajuna busik awak nyareri red ka Wirja jung nangtung. Perebet lumpat maksudna marek kabur, Wirja kalah ngagak-gak seuri.
Saheulaanan mah Nyi Irah teh para mitra diantep heula sina jauh. Atuh asa dibere kasempetan Nyi Irah lumpat ti babaranting, tinolih kana naon-naon es tuning tunggu dirarud catang dirumpak, hayang bebas tina cangkerman si Wirja. Tapi barang jeleng ngaluncatan gawir aya nu ngolepat ujug-ujug jeleg si Wirja geus ngajegah hareupeunana. Nulak cangkeng bari ngagak-gak seuri. Puguh Nyi Irah calangap bakat ku kaget, da ceuk rarasaanna mah geus jauh tapi naha mendingan sakilat geus kaudag. Reka mana Nyai? Ulah lulumpatan capek bili gebis, lebar temen eta dami sebared. Lebar temen mun gado bocok, lebar temen eta pangamung bisi jeding. Hehe, yu ajeng bapak, urang init deui, urang nyumput dinu buni. Si Wirja ngaragamang rek newak Nyi Irah, tapi Nyi Irah ngejat bari ngoceak tulung-tulungan. Tapi taya nu malire da puguh geus jauh ka lemur, taya jalma nu baris nulungan. Akhirna mah katewak deui ku Wirja, kek dicekel pigeulangna, dituyun dipaksa kudu leumpang bari rusuh. Kapaksa Nyi Irah nuturkeun bari carindak-dak, hatena sumambat ka indung bapana. Parat jalan nu datar jog anyog kanu mudun. Terus nurugdug muru kalebak anu akhirna mah anyog ka sisi walungan. Si Wirja alak ilik bari dengdek ngadedengekeun sora cai. Ceulina nu istimewa bisa ngabedakeun sora cai nu seah di walungan. Hehe. Di girang aya curug Nyai, yu tuturkeun bapak. Si Wirja nyerenge. Nyi Irah dituyun deui dibawa kabeh girang. Anyog ka hiji tempat breh aya curug anu luhurna moal kurang ti 4 meter. Cai nu nyurug ningang kana leuwih budahna ngaburial ampul-ampulan, jabang ngebul kawas haseup ipis. Teu loba omong kek cangkeng Nyi Irah dicekel ku dua leungeun, kolepat cileng luncat kana leuwih terus kerlep di bawah teuleum. Puguh Nyi Irah meuni rorong heapan malah aya cai anu kainum da puguh reuwas. Tapi teu lila geus mucung heul deui dina beungeut cai, ngan asa paroek asa da aya tukangeun cai nu nyurug. Dina sedong anu nyangkar dong, sok Nyi Irah didiukeun dina batu baseuh. Leueur kulukut, hing Nyi Irah ceurik bari meungpeunan beungeut, pakean baraseuh buuknya kitu keneh. Ulah sedih Nyai, ulah sedih. Keun engke ge garing baju mah. Hayu tuturkeun bapak urang ka jero guha, ngarah tiris-tiris teuing. Si Wirja ngajak leumpang aneh Nyi Irah nurut. Manehna nuturkeun ka Wirja seseleket kana sela-sela batu cadas nu taringgul di eta tempat. Sabada leumpang kira-kira samenit breh aya guha rada lega. Rada caang deui da ti luhur aya liang sagede bitis. Nyaangan eta guha si Wirja diuk pok ngomong. Sok diuk Nyai eta baju urang tuurkeun. Gek Nyi Irah diuk ngeluk tungkul cara bueuk meunang mabuk. Teu wani ngomong, teu wani baha, bulu punduk pating puringkak. Jajantung ratug hatena pating sareblak. Ari Wirja ngaragamang kana tak-tak Nyi Irah napal terus ngawatek ajianana. Ngaluarkeun hawa panas tina dampaleungeun heab karasa pisan ku Nyi Irah. Peledug bijil haseup ipis. Tayohna bae baju nu baseuh jadi harita teh nyaab kapanasan ku tanaga gaib Wirja. Kira-kira setengah jam lilana Nyi Irah ngesang meni ngoprot. Karasa bayeung yang teu kanyahoan pakean geus garing. Teu aya urut-urut anu kabaseuhan, geus kitu dampaleungeun si Wirja dilesotkeun pok ngomong deui. Nyai kudu cicing di dieu teu meunang ka mana-mana bising cilaka. Awas mun wani init-initan nyawa tebusanana. Sanggup? Sangem bapak. Syukur ari kitu mah. Keun ulah hariwang soal pakean dahareun jeung pangabutuh sejen bapak nu rek neangan. Tadi bapak rek initnya, hidap kudu cicing di dieu nya sorangannya. Wirja cengkat memener pakaian nu geus taluhur deui. Ret mageuhan ikat sirah oge tali calana di pageuhan. Geus kitu nepak bilik batu 3 kali cigana nerapkeun pangawasana sangka Nyi Irah teu incah balilahan. Wirja harita leos indit ninggalkeun eta guha. Geus teu rarat-reret deui teu melangeun ka Nyi Irah atuh puguh Nyi Irah meuni ngahuleng. Sabab hatena sadar yen manehna sasat dipiceun dipaksa kudu cicing di tempat nu hara-haraeun. Tapi aneh teu wasa pikeun barontak. Teu wani baha kana parentah, kapaksa cicing bari ngumareci mata. Dibaturan ku kasusah, dilelemu ku kabingung. Dipirig ku rasa sedih komo sanggeus si Wirja teu katenyo mah leuwih keung batan tadi. Nasibna aing teh bet kudu ngalaman kieu. Saha manusia teh atunya, be?
cilaka aing dipaling setan. Duh emak, ya abdi tulungan emak. Kitu ceuk Nyi Irah segeruk cerik bangun anu kanyerian. Kaayaan di jero guha kacida mata keungna taya sora nu kadenge iwati seahna sora cai nu nyurug kana leuwih. Hawa karasana panas ari di jero guha mah barau hapeuk, bau lukut, bau cai kolomeran. Cagduna kaayaan Nyi Irah para wargi urang kocapkeun wirja. Harita geus bijil ti jero cai kalacat hanyat ka darat. Gigi brig miceun cai nu nyarangsang dina pakean. Gandeang lempang rek init kalembur dahu. Kira-kira wanci asar geus anyog deui ka eta lembur kaayaan kacida jemplingna. Lantaran jalma-jalma teu barijil ti imah komo budak mah dikerem ku kolotna. Bisi aya culik kawas nu tumiba ka Nyi Irah. Si Wirja datang deui ka warung Nyi Irah tapi tutup jeung teu aya jelema. Wirja kuralang kuriling kawas aya nu diteangan. Geus kitu lempang di tengah lembur breh aya nu keur ngariung di buruan. Si horeng kulisi jeung kanca-kancana keur badami kumaha carana pikeun maluruh nu jahat teh. Keur naraon jelema teh ye? Pating ngariung di buruan. Keun rek diheureuyan ku aing. Ceuk hate Wirja bari terus nangkep harigu. Narik napas bari museurkeun tanaga batin cakakak seuri dibarung ku tanaga batin rohaka. Sora si Wirja minuhan lembur. Kadengena mata keung jeung geuman. Puguh kulisi jeung kanca-kancana pating raring. Lantaran seuri jiga aya di mana-mana sakapeung asa di kidul. Sakapeung geus pindah deui rada ngaler kepipindahan jiga aya di unggal madhab. RT, saha nu seuri meni matak maruringkak bulu punuk. Manusia atawa setan kitu? Ceuk kulisi bari luak lieu. Beungeutna sepak, bibir kunyam-kunyem babacaan. Duh kapa ici abdi ge keung ye? Temal Pak RT moyongkon. Nu sajen mah teu ngaromong ukur pating lalieuk bari ngaleper jajantung ratug kawas nu tutunggulan. Jep anu seuri jempe wuwuh keung lantaran jempling taya nu dieun sada. Anehna hayam bikang nu keur kokotak ge ngadak-ngadak jempe. Anak hayam nu tadi pating cariak jempling manuk-manuk ngajauhan. Taya nu deukeut ka lembur Cidahu komo jalma mah sarerea ge pada sieun ngadenge sora si Wirja nu keur seuri. Teteh laporangan urang lembur Cidahu teh. Tapi teu aneh da memang seuri aing lain seuri samanea. Keun sia geus sieun mah babari. Kitu ceuk si Wirja terus lempang kalayan tenang. Ngadeuketan ka hiji imah gok ka hareupeun golodog. Terus keketrok kawas mah biasa. Malah pupuntenan sagala rupa tapi nu boga imah teu wani nemalan. Ngadedempes bari ngariung jeung anakna. Kaya nu wani ngomong malah ngarenghap ge teu sirikna ditahan. Nu di imah buka banto. Awas mun teu ngagu diduruk imah ku aing. Paek pilih mending muka panto mending dibeuleum sakalian. Ceuk Wirja ngancam. Puguh nu boga imah ngarenyag duanana taya piliheun. Lantaran sarua pibahyaeunana salaki jeung pamajikan ukur silih teuteuk. Anakna ngahep-hep bari jeung sepa sieunneun kuno di luar. Kulantaran eueuh jawaban para mitra, si Wirja unggah kana golodog. Heat dampal suku cebrag metat. Cebet, burobot. Aduh, waktosna seep di para mitra. Mang Jaya sapara kanca ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan. Mudah-mudahan para mitra salamina aya dina ginanjar kawilujengan. Mangga atuh para mitra sanes kirang sono Mang Jaya teh. Ai sono namahna taku hoyong teras ngadongeng namung waktosna kabujeng seep. Urang cekap keduwi ka dieu sapunyere pegat simpai paturai patepang deui wilujeng kantun bae kasadayana. Mangga permios.